Sieun, masyarakat Jawa Barat kehilangan sosok Ujang yang menggemaskan ini, Moy. Rujit sih goblok. Lek, urang teh pan geus lila bobogohan. Terus kumaha kitu? Nya maneh teh ulah loba teuing nyeri urang atuh. Nya hampura we atuh ya. Kadang kan jelema teh salahna. Nya emang, tapi ulah minang teuing atuh nyerina. Maneh kudu bisa ngajaga hate urang atuh setiap saat. Nya teh bisa tuh ya. Urang kudu ngajaga hate maneh setiap saat mah. Naha. Pan urang kudu ngajaga warung oge. Mak, bubut masuk aneh ka Ucing. Emang aneh kunaon? Nyamanya orok kene geus aya kumisan. Coba mun jelema orok kene kumisan pan lucu bener tuh, Mak. Tapi aya binatang nu leuwih aneh ge, Put. Binatang naon? Pusing put euy ieu teh. Parsingku naon ai maneh papajikan maneh salingkuhnya. Amit-amit lain anu maneh. Kunaon atuh? Urang put euy lamun hubungan di pamajikan sok tara lila euy. 5 menit oge beres. Terus hayang maneh kumaha? Hayang lila gitu. Nah, hayang urang mah put, boboga urang teh kuat kitu tah lamun keur hubungan jeung pamajikan urang teh. Hayang kuat dan gampang atuh dan. Gampang kumaha put? Bobogan maneh laminating atuh dan. Dung, ari manehna hate gawe? Henteu teh, urang mah keur cuti saminggu. Oh, arek ngilu moal ulin ka teteh? Ulin ka mana? Nya ulin we atuh Dung, liburan. Mumpung maneh keur cuti gawe. Nya, emang teteh dek liburan ka mana? Ah, teteh marek liburan ke Pangandaran. Ah, udung mah dek liburan ka puncak. Ari sia rek naon ka puncak. Kabeh. Oh, maraot kabeh atau yang selamat? Maraot kabeh moy anggota dewan kabeh maraot 200 orang. Oh, selamat. Aya moy nu salamet. Warga negara Indonesia. Bebas korupsi. Mak, kunaon si Ujang cerik? Tuh ku si Sanu goblok geus bikin goreng patut. Oh, kitu mak. Si Ujang disebut goreng patut. Lain tonyok atuh si udungna. Waduh, kata oge si Sanu kita rek ditonyok ke si Ujang na ngajak we balik. Oh, kitu mak. Jadi katurek nonyok si Sudung mah. Keun we anak monyet mah ku aing diantarkeun balik. Goblok sarwana. Dan Put, naon put? kunaon di maneh? Kayaknya awewe resepna teh seblak jeung cilok sia. Nya, emang awewe mah resepna teh seblak jeung cilok. Sabab lamun geus dicabak sok hayang dicolok. Jiga maneh tah, Pak. Mak, di kampung urang saha nu paling sakti? Eta Mang Tus nu paling sakti mah. Sakti kumaha kitu? Kamaris ya. Mang Tus digebugan ku 5 jelema tina naon sia, Put? Oh, kitu mak. Teu aneh atuh mah nu kitu mah. Aya gitu, Put, anu leuwih sakti. Aya mak tetangga puput janda sakti sia mak. Sakti kumaha? Nya ditusuk mak berkali-kali nya teu paeh-paeh kalah hayang nambah deui gerak. Asal lagi sia yang nama. Mak, ari si Aki gawena naon sih, Mak? Pagan si Aki mah maca koran. Put, jeung bapak puput bisa jaga urang kawin. Hayang goblok. Yang ai maneh bayar hutang 5 juta sia. Nyang teh dibayar, Pak, mun urang geus boga duit. Urang mah lain lagi jang ngananya ke hungkul. Oh, nyang ke Pak, pokona mah ku Ujang dibayar. Jang dengekeun nya urang tadi geus di dukun, cek dukun teh nu boga hutang ka urang kudu diwadalkeun ai maneh. Ulah tuh, Pak, ulah. Pokona mah geus we isu ku urang dibayar, Pak. Naon ai maneh diwadalkeun lagi penting ayeuna Oke, aja. puting. Oh. Kagon di dieu, kagon paku aing dibayar langsung, Pak.
mata hayang ka Jogja. Rek naon mah ka Jogja. Eta mata hayang ningali Candi Borobudur melegog. Ah, mahal karcisna ge mah 750